Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, man adama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa zabalan min dahabin fisabilillah. Wa qala Rasulullah aidan, man adama maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam. Amma ba'd. Langkung dipayun mangga orang panjatkeun puja sinareng puji ka hadiratillahi rabbi. Shalawat miwassalam mugia kalimpahkeun ka baginda alam yakni habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ka keluarga Nabi, ahlul bait, para sahabat, para sholihin, kaituna ka umat Kanjeng Nabi anu mudah-mudahan urang sadayana kagolong wasilah ahli pangaosan, wasilah ahli sholawat, urang sadayana kaangken umat mantena anu bakal kengeng syafaat di yaumil kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Junjungan urang sadayana Kanjeng Nabi anu mulia dilahirkeun terus kaunina kamarinya lamun ditinggal dina hetangan mah dina 12 Rabiul Awal nun kamari jatuh dina tanggal 18 Oktober ya. Alhamdulillah lamun ditinggal lamun dihetang tah urang buktoskeun heula ya satacana urang ulah nyebatkeun mika cinta ka Kanjeng Nabi, cinta ka Kanjeng Nabi tapi ditaros lahir ka Kanjeng Nabi teu apal. Namina hiji jalmi anu bogoh nya ieu mah ya urang contohkeun lah jeung zaman ayeuna ku akal da ada mah ngaos mah lamun teu ka zaman ayeuna lamun teu ka udag ku akal teu ka hartos kieu lah buktos cinta teh di antawisna kaitkeun jeung kahirupan urang ulah ka Nabi ka hiji jalmi we hiji jalmi perkara urang mika cinta ka hiji jalmi pasti eta informasi tentang jalmi eta ku urang sadayana pasti dipelajari. Contoh pasti dugi ka tanggal lahirna kan, contoh baheula meureun Imas bobogohan saha
Tanya oh ayeuna teh nyaho teh bateuy ka baheula mah anu ieu ka ieu mah tapi ka apal tanggal lahirna teh pan sok dirayakeun ulang tahun ning zaman ayeuna mah nya antaranya ieu di zaman ayeuna tinggal di barudak ayeuna dugi ka anniversary ya dugi ka apal tanggal lahirna sami ka Kanjeng Nabi mah urang bener cinta mah kudu apal atuh Nabi iraha dilahirkeun nyata di antawisna kaping 12 Rabiul Awal tahun gajah leres nah maka disebut tahun gajah menuju aya penyerangan ka nah eta kudu hafal ye patakna gunana ngaos teh minimal tiasa nerangkeun kitu oh tahun gajah nah itu kemarin balik ke tak apal tuh tahun Masehina nah tahunnya nya kunaon make tahun gajah kapungkur acan tahun Hijriah matak dikaitkeun dengan peristiwa penyerangan tentara gajah tak acan Hijriah kapungkur lantaran pan di tahun Hijriah mah tos Kanjeng Nabi hijrah teh ya iman dina waktu lahir tah lamun diudag bilih hoyong terang kangge pengetahuan enggal lamun diudag bulan Masehina nya bulan urangna bulan non matahari RI daksa dunia antara Indonesia wae nya kaping 20 April kapungkur pernah nanadoman teu Nabi urang sararea Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenengan Arab Quraisy bangsana terus tanggal ke-20 nah April bulan Masehi nah tuh kan aya 20 April tahunna sabaraha udah apa ya kenai mata gunana ngawas teh nambihan ngatuan 20 April lamun diudag bulan Samsiah nya kaping 570 hiji 500 tahunna 70 hiji panambahan tah eta ayeuna lamun diudag ieu urang kudu menamina buktos cinta mah urang kada ditelusuri kapungkur Kanjeng Nabi teh lahir dina 570 hiji ayeuna atos 2020 hiji jadi tos sabaraha tahun tah sabaraha tahun sanes teu ditinggalkeun urang Nabi teh tos sabaraha tahun tah tinggal kurangi we 2002 hiji kurangi 57 hiji ningang 1450-an ya teu karaos tah ditinggalkeun nya teh dan Nabi mah nya jarak maulid sareng eta teh ningang 1450-an tapi sanes kantunkeun tinggal dikurangi ditambahna genep tah tos lami tapi aing sebatkeun rasa cinta mah walaupun tos lami tapi tetep ya urang teh kedah ngabuktoskeun rasa cinta teh walaupun ditinggalkeun walaupun peristiwa tos lami tetep urang mah dina mulut aya peringatan ya eta buktos ka cinta turun temurun da ayeuna ulah sampai kilah ayeuna urang ieu ayeuna mah urang jujur-jujuran urang jujur-jujuran ieu mah khusus jeung Mang Osep teu kumaha sadaya urang teh tos sageung kumaha sih cinta ka Kanjeng Nabi teh tos sageung kumaha sih rasa cinta ka Kanjeng Nabi teh padahal Kanjeng Nabi hiji lamun teu aya Kanjeng Nabi urang teh terus tah dina zaman jahiliyah teras lamun teu aya Kanjeng Nabi nuju peristiwa bentelapat Pak Isra duka sampai ka kieu tah tawaran Kanjeng Nabi ka Allah umat ka ulama ulah seperti umat baheula lamun ngalaksanakeun dosa teh ulah diajab ulah langsung diajab ulah langsung disiksa ya baheula mah umat satacan Kanjeng Nabi mah paraksiat diajab langsung seep teu nurut ka nabina pasian banjir ya lamun ieu dibalikeun
tah umat Kanjeng Nabi mah Kanjeng Nabi sampai nawar kieu ka Allah tong diajab tong langsung diajab sugan ke saradarna sugan ke Kanjeng Nabi tah penawaran Kanjeng Nabi. Bahkan Kanjeng Nabi nuju di dakwah ka Thaif malaikat tos siapkeun ieu cenah ieu gunung rek dibabetkeun ka anu ngahina Kanjeng Nabi cek Kanjeng tong waka belaan Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi naon di jasa Kanjeng Nabi selain eta anu bakal nyapaatan teh Kanjeng Nabi, anu bakal nolongan sapat ketika Nabi Adam alimeun nyapaatan, Nabi Nuh komo dan Nabi Nuh boro-boro nyapaatan umat kaula ge didoakeun sieuna banjir saeb. Terus lumpat deui ka Nabi mana seueur nya satacan teu saranggupeun selain ti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah nyapaatan sadayana umat ti kawit umat Nabi Adam dugi ka umat Kanjeng Nabi jeung nu istimewana moal lebet ka surga umat busana satacan umat Nabi Muhammad lebet ka surga. Walaupun urang dina akhir tapi pertanyaanna urang tos saageng kumaha cinta ka Kanjeng Nabi ieu mah. Nah, iya ngajujurkeun, iya urang jujur-jujuran lah supaya urang hate urang olah lamun teu acan mika cinta teh mah urang karobi biasa. Imah sanes bade ngayaeukeun ka Mang Osep nyarina kitulah. Tapi mudah-mudahan umumna sami. Urang teh tos saageng kumaha cinta ka Kanjeng Nabi teh. Kula sampai gomal cinta ka Kanjeng Nabi tapi buktosna teu aya. Saha anu nangis ketika Kanjeng Nabi bade pupus anu disebatkeun saha urang. Hari urang teu ingat-ingat acan ka Kanjeng Nabi atau minimal dina bulan ayeuna teh urang niatan ya kaping 12 urang tingkatkeun teh memperingati kelahiran Maulid Nabi. Atuh urang atunganan ari ngarayakeun 17 Agustus mereka meriahnya. Terus rame-rame ngarayakeun naon, ngarayakeun pernikahan si Lesti rame. Ngarayakeun tah minimal urang ya Allah anu ngarayakeun kelahiran Kanjeng Nabi sok urang ramekeun si arna sakamampuhna. Bahkan hiji katerangan itu teu gratis urang ngarayakeun teh nya aya pahala. Sebenarnya tadi ngahaja dina pertama saur Kanjeng Nabi. Nah, ieu mah urang motivasi we sataacan urang ngalaksanakeun muludannya ada urang memuludan disebut. Anu pertama tadi cek Kanjeng Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sing saha jalmi ya anu ahabba teh mika cinta ka Kanjeng Nabi kana ma'ifil bakal babarengan jeung di surga. Buktos teh cinta teh di antawisna urang-urang ngayakeun peringatan walaupun ya kontroversi cek jamaah peringatan Nabi aya anu sagolongan menyebabkeun naon cenah bid'ah teu aya ti dituna zamanna ya ge aya. Tapi da ari ulama salafi khususna urang anu dianggep urang yang salafi da pararinter atunya pararinter naon lah maksudna memang kapungkur Kanjeng Nabi henteu nuju jumenengna aya setiap kalahiranna ngarayakeun kaos urang potong kue henteu kananya dengan pas ieu henteu tah perayaan nuju Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi dina dinten Senin sok saum eta teh ditaros teh Kanjeng Nabi Senin sok saum teh eta teh seja syukuran kana kalahiranana. Tuh cek ulama anu pinter mah Nabi oge sami kitu dikiaskeun aya ayeuna ku urang. Jadi sanes teu aya dalilna teu acan kapenak. Anu ku pinter ulama-ulama pinter dikiaskeun oh da kampung urang Kanjeng Nabi dina kalahiranna saum berarti ngarayakeun. Ieu mah panjaman yang bid'ah teu dituna dolala segala. Urang cama ieu dari perkawa bid'ah mah asa teu nyangkut sareng hukum. Tenan naon ya aya sebagian pendapat teu nyangkut sareng hukum mah komo jadi motivasi. Nah,
Contoh ya hadis motivasi tentang maulidi. Man adoma maulidi kuntu man adoma maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Sing saha anu adoma teh ngagungkeun kana kalilaran Kanjeng Nabi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Bakal kenging syafaat tuh anu dipika hoyong kurang tekan syafaat. Anu dipika hoyong kurang tikawet kapungkur oge syafaat. Tah anu sok ngarayakeun keagungan kalahiran Nabi, ngarayakeun kalahiran Nabi bakal kenging syafaat. Bahkan ieu aya hadis anu motivasi. Waman anfaqa dirhaman sing saha jalmi anu infak dirhaman sadirham fi maulidi ka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Tuh subhanallah. Sing saha jalmi anu berimpak sadirham ya, anu kaitan jeung fi maulidi dina kalahiran Kanjeng Nabi fa ka'annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Tuh sapertos impak emas saageng gunung jabal, saageng gunung ya. Sadirham teh lamun di ieu kan malah lamun dirupiahkeun ya pan kudu jelas adalah mun sadirham zaman ayeuna teh kurang langkung di 100 antara 50 lah 50 100. Tah lamun misalna impak sadirham keur mauludan cenah tah bisa yang terang apa yeunana bahkan anfaqo jabalan min dahabin bisa. Tuh sepertos impak emasnya saageng gunung jabal saageng bayangkeun eta emas tong kana saageng gunung ya emas mah karu sakilo ge beunghar ngadadak lamun di urang nya tapi ieu mah saageng gunung nya saking naon di Islam saking Allah mah welas asit batak terugi da ibadah ka Allah mah aya we pahalana bahkan luar biasa ibadah urang teu pira pahalana urang mah kadang-kadang masihan buruhan sesuai jeung ieu nananya lamun misalna gaji UMR Allah mah teu kitu tah pahala ka jeung Allah mah lamun diibaratkeun jual beli atau napi jual beli jeung Allah mah marugi bahkan di pasian barang lebih beda jeung urang sadayana sesuai ngaluihan ge kadang-kadang gaji teh sok alalimnya Allah mah urang beramal ikhlasnya di pahala teh luar biasa. ومعي بذلك شاهد ودليل أما الدليل Man adama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Sing sajalmi cenanya anu ngagungkeun ieu tentang hadis anu kaitan sareng mauludan ya. Anu ngagungkeun karena kelahiran Nabi ya ngarayakeun lah antara Islam. Faqad ahyal Islam sapertos ngahirupkeun siar Islam. Mantak laras muludan mah kudu rame ya, kudu ditinggal heula. Ieu bisi bentrok bisi teu lahanes teu rame nya tapi ngahirupkeun siar ulah muludan anu dongkapna sapertos pangaosan keneh ulah ya. Namina muludan mah kudu katingali rada rame nya urang niatna ngahirupkeun siar Islam. Ngahirupkeun siar Islam tah gitu. Ngahirupkeun siar Islam sapertos kumaha. Nah, terus ieu ya urang sadayana ta'ata mah tos kaitan sareng mauludan nya. Aya jadilah man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rabbiki fil jannah. Oh. Jawabanna surga nya. Sing sajalmi anu infak cenah kaitan sareng ieu lah kagaya sareng kalahiran Nabi nya. Bakal kengeng bakal jeung ngemarengan jeung Kanjeng Nabi nya Rafiki di jannah. Tuh, jadi
mun urang niatna sejak mika cinta lah erek ngalaksanakeunna sederhana samampuna bade ngalaksanakeunana saeyeuna tapi aya niat sejak mika cinta ka Kanjeng Nabi. Tadi teh nya pertanyaan urang tos ageng kumaha sih mika cinta ka Kanjeng Nabi. Atuh dina minimal dina sasih ayeuna urang rayakeun lah nya. Urang siarna urang tingkatkeun lamun masana nu ngaos tambang Osep mah atau bisi erek kudu sanes sok kan baru ning Mang Osep mah ngaminkeun we ngaminkeun. Da Mang Osep tugasna ngamakmurkeun setelah muludan. Ulah hangke teh kieu beres rame muludan teh pangaosan anu ngaos lagi jauh sae pas beres muludan pangaosannya disepi keneh da ulah kitu. Nya tugas Mang Osep jeung Mang Jeng mah ngamakmurkeunana sok. Ieu mah sejak kaitan sareng muludan tapi tina muludan teh mudah-mudahan aya hikmah tadi teh urang ieu lah urang udah kudu jujur sareng makan hate urang hoyong memperbaiki diri lamun urang teu jujur moal tiasa ieu lamun urang teu ningali kasalahan urang lamun urang alim ngakui kesalahan urang moal berubah-ubah urang keur kitu ya Allah teu acan ngan cinta ka Kanjeng Nabi teh masih eleh cinta kanu sanes ka keluarga ya ka pamimpin kade tah terus ka ieu mantak urang mekil lah ya Allah abdi unggal kemis unggal naon unggal dinten naon ngaos teh sejami ka cinta ka Kanjeng Nabi teu tiasa nya kadang-kadang jalmi teh anu non tetiasa anu ngungkapkeun rasa cinta teu romantis sebenarnya mencek zaman anu tapi urang niatan setiap ngangos kapangosan mana abdi calik ni sejak mika cinta ka Kanjeng Nabi nya kumargi da dina pangosanna pasti nu dicariosana cariosan Kanjeng Nabi moal cariosan sasaha deui terus urang maca sholawat datang buktina mika cinta teh kedah seueur nyebat jenenganana nya aksaru dah urang pas sholawat teh ulah mikiran naon utang ulah mikiran wah masalah dunia pas Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Muhammad inget nya karena perjuangan Kanjeng Nabi tapi kade ulah inget karena wajah da urang mah teu apa wajah Kanjeng Nabi seperti kumaha kan karena lapatna we inget karena perjuangan mun teu aya Kanjeng Nabi urang teh meureun jabarodo kene jahiliyahnya lamun teu umat mun teu janten umat Kanjeng Nabi bener urang teh diajab we pas ngalakukeun dosa teh tuh Kanjeng Nabi mah luar biasa mantak urang kedah membalas cinta Kanjeng Nabi teu cinta kumaha Kanjeng Nabi ka umatna anjeunna pupus pas dina sakaratul maut dengan malam sakaratul maut anu disebatkeun teh sanes kieu nya sanes engke eta tanah saekangnya Fatimah nu belah ditu da teu aya da namun disebatkeun teh naon cing ummati bahkan ka Jibril teh sampai kira nya anu ieu nu ngadampingi pas ditaros ieu lamun kaul naon cenah anu bakal ngabungahkeun kaula terus dibejakeun wah surga terus ieu terus menanti nya seuri tapi naon deui nu ditaroskeun dugi ka kecap kieu teh Jibril pokona mah umat anjeun mah diutamakeun moal aya lebet masuk surga pangpayuna sateu acan umat Kanjeng Nabi itu dugi ka Kanjeng Nabi teh noncing pupus teh meureun tos lega dugi ka ieu nya pas hari tos aya keterangan kitu mah Kanjeng Nabi ge teu lami nu diingatkeun teh Kanjeng umat urang umatnya umat anjeunana tah urang kedah membalas cinta Kanjeng Nabi nya diantawisna lah urang di dieu teh ngaos teh da ya kitu buktosnya terus urang maca sholawat ge sami mudah-mudahan lah urang sadayana dipasian kegiatan ku Allah kangge rasa cinta ka Kanjeng Nabi jadi urang ya ujian ya cinta keluarga cinta dunia itu ujian ya mun tiasa ya Allah abdi teh ulah sampai ka cinta di luar Kanjeng Nabi ngajurumuskeun urang sadaya mata urang niatan ya Allah abdi
pasian kakiatan hanging non kami kecinta ka Kanjeng Nabi nya. Kedah doa, kedah ieu. Bisi urang teh nya cinta Kanjeng eleh deui ku cinta dunia eleh deui. Minimal lah gelah urang supaya terlepas mah sing jadi ahli pangaosan jar. Insyaallah sim kuring yakin ahli pangaosan mah lebet kanan mika cinta Kanjeng Nabi ya. Laras sok tidak anu ahli pangaosan mah tina bulan mulut ge erek muludan rek teh pasti ngaos keneh. Nah, beda deui kadang-kadang punten nya. Muludan truk seueur. Beres muludan teu aya. Nah, tepatnya tak bilih dianggap cinta yang gombal. Lamun kieu sami kunaon aya pangaosan kunaon aya majelis taklim da kapungur Kanjeng Nabi lamun nyaros jeung para sahabat teh sami ngariung tentang ngariung. Lamun istri emang di tara-tara langsung istri mah saseportos kieu nya kapungur oge sanes. Lamun jeung pamegat berhadap-hadapan. Lamun istri mah seurna sareng Siti Aisyah tapi kabarna teh Kanjeng Nabi gitu. Nah, aya nu ngangge hijab anu kumaha. Tak kapungkur Kanjeng Nabi nuju ngariung tah dina halaqah majelis ieu. Anjeunna nyaros kieu ka para sahabatna teh. Aya hiji golongan anu mulya di payundeun Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi. Nuju ngariung teh sareng para sahabat aya Umar, aya Abu Bakar, aya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali sareng sahabat sanes. Naros para sahabat teh saha jalmi anu mulya golongan mulya eta teh anu mulya di sisi Allah teh. Cek para sahabat naros, apa malaikat? Kanjeng Nabi dijawab, malaikat mah pantes mulya nya da paling caket jeung Allah jeung malaikat mah lamun cek Allah tasbih we cek Allah sujud moal nolak moal kela nya kumaha da disifatna teh eta mah taat tina cahayanya sanes eta anu dimaksud cek Kanjeng Nabi. Sahabat penasaran saha atuh jalmi nu mulya eta teh golongan nu mulya eta teh sugan para nabi saur Kanjeng Nabi lepanya kadang Kanjeng Nabi para nabi mas pasti mulia ada utusan Allah cenah pasti ngan sanes eta nu dimaksud tambah penasaran da para sahabat sahaya nu dimaksud mulia cek Kanjeng Nabi di payunan Allah teh cek para sahabat teh apakah kaula cenah anu mulia teh Kanjeng Nabi teh netep natep mencerong ke para sahabat mencerong ke para sahabat hiji-hiji Abu Bakar ditinggali Umar ditinggali bari seuri kantenan para sahabat mah mulia ya dasa di dinten nage jeung kaula ninggal wajah kaula cek Kanjeng Nabi ya. Sasarengan jeung kaula tapi sanes anjeun anu dimaksud teh mungkin penasaran para sahabat saha atuh nu disebatkeun golongan mulia cek Kanjeng Nabi. Tah pas Kanjeng Nabi kitu nya cek Kanjeng Nabi pas ngajawab jalmi anu mulia teh bari nangis Nabi teh ayeuna teh nyaurkeun teh ieu golongan teh pasti aya tos pupusna kaula teu pernah ninggal kaula can pernah papencerong-pencerong jeung kaula cek Kanjeng Nabi. Terhirup di zaman kaula tapi mikanya ka kaula nah sapertos aranjeun saha nu dimaksud teh urang umatna merenya kan urang mah teh tekantos apal Kanjeng Nabi kumaha nya tekantos da cek riwayat we cek dina pangawasan tapi teu tiasa digambarkeun tapi eta mika cinta ka Allah jeung Kanjeng Nabi sami bahkan luar biasa nya walaupun terkenal ninggal wajah kok tapi sholawatna seueur ya mun muludana rame teras lawan pangawasana getol di dieu tah eta mudah-mudahan Kanjeng Nabi nyarios kitu teh dugi ka nangis cek bahkan cek Kanjeng Nabi kaula ge ngarindukeun ka anjeunna da anjeunna ge ngarindukeun tak kurang sholawat teh ieu we nya emut teh hanes ka wajahna da urang mah teu apa
ka ieu we nya sosok cek Kanjeng Nabi. Naon sosok Kanjeng Nabi sapertos kumaha nya atau lapadna Kanjeng Nabi tah anu disebut urang golongan anu mulia di payunan Allah. Mudah-mudahan atau kuasilahna urang ahli pangaosan ahli sholawat sing kalebet katanya sing kalebet jalmi anu dirindukeun ku Kanjeng Nabi anu disebutna gelar anu mulia kan tadi teh tah lamun raos urang sadayana mika cinta ka Nabi berarti urang kedah terang sejarah-sejarah tentang Nabi ya. Kuring ngarek sakedap tapi perkawis ieu lah anu sok urang ngabahas nya tadi teh meh kalebet ka golongan anu mika cinta Kanjeng Nabi nya mun resep ka Kanjeng Nabi mah berarti bakal kieu Kanjeng Nabi teh sahanya putra sahanya maka kitu kan ayeuna teh tah ieu sering dibaca ku urang sadayana dina barjanji barjanji teh saresna mah teh anu rawina teh nyebatkeun sejarah Kanjeng Nabi. Sejarah Kanjeng Nabi urang ialah urang singkat. Tah dina marhaba aya dina rawi ya anu kawit tema abtadi ul imla bismillatil aliyah sama pembukaan ya. Tah aya anu kecap ge wa usolli wa usallimu ala nuril mausufi bitaqaddumi wal auliya. Bisa mau marhaba teh kasih mulia mah lalembur carana teh. Cengklokna teh bisa. Otak tarang ngiringan bi pokoknya bisa ngerasa soalnya sok gede di akhir ya dan dina eta dina ya tak orang awas kan gue ya hapus cenah wa usalli ma'ala nur cek anu ngadamel ieu kitab nyeseh barjanji teh ya kaulah sholawat sareng salam ka Kanjeng Nabi anu cahayana mausuf fit taqaddumi wal auliyah anu cahaya hidayahna teh tos aya waktu zaman ajali. Jadi Kanjeng Nabi mau jasadna mah teu acan aya tapi pertama-pertamana diciptakeun mah Kanjeng Nabi nurna. Bahkan Kanjeng Nabi mah pas Nabi Adam diturunkan ka dunya ningali terus aya lapad Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan sampai kaki naros Kanjeng Nabi Adam ari kanjeng eta teh mau aya lapad Muhammad teh saha eta ge kakasih kaula cita matak Adam mah mas kawin lagi ku sholawat sallallahu alaihi Muhammad janten cahaya Kanjeng Nabi manur Muhammad mah tos tika pungkur pang pertamana diciptakeun ayatna bahkan dengan marhaba man taqaddamnya antakun tak qabla Adam tuh Kanjeng Nabi mah ayana ge sat acan Adam terus aya nurna tapi sanes jasad. Nah bahkan al muntakili fil ghurari karimati wal jibah cahaya eta teh pindah-pindah atau Nabi turun temurun tatos sebenarnya cahaya nur Kanjeng Nabi teh Kanjeng Nabi turunnya pasti ke pertama pasti ke Adam dan Adam pangpayunanya tah di Adam ka saha ka Nabi ka Siti Hawa berarti ti Adam ka Siti Hawa dan ngandung Siti Hawa teh Nur Muhammad teh di Siti Hawa teras ka Nabi Sid aya Nabi Sid ngantel bet Nabi sareng Rasul Sid muda Nabi mah seueur 314 mah kan aing Nabi jeung Rasul mah 25 di Nabi Sid ka Nabi Idris di Nabi Idris ka Nabi Nuh kan tah ti Nabi Nuh teh kan gak aya putra anu teu imannya Kanan tah muragna sanes ka Kanan Nur Muhammad teh turun temurun dan nur eta teh nya kana dahina katingali cahayaan kana ti eta mah ka Sam putrana Nabi Nuh. Ah, Sam ge nabi, tapi gelarna sanes nabi sareng rasul. Teras ka Nabi Hud, teras ka Palih nya. Di Palih kadugi ka Kanjeng Nabi Ibrahim, di Kanjeng Nabi Ibrahim ka Kanjeng Nabi Ismail. Nur Muhammad eta teh tah
tadi terangkan kan dina ieu eta Nur Muhammad teh turun temurun di antawis jalmi-jalmi anu mulia kakek moyangna kanjeng Nabi nya anu nampak dina dahina tos katingali saya tah diterangkeuna saha-saha sih nenek moyang kanjeng Nabi anu kengeng Nur Muhammad da eta teh lamun tos nurna ngalih ka hiji jalmi nya dapet Nabi Adam terus berarti katingali cahayana teh dina yeuna teh cenah dahina teh tah diterangkeuna dina rawi kadua orang ieu we urang kebut tah dina rawi kadua menerangkeun kakek moyangna kanjeng Nabi mana ya jadi wa ba'duhu fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad cek pengarang kitab Al-Bajanji sama Ba'du mencek namanya da ieu sami anu kitu mah nu teh mukadimah kaula nyebatkeun bahwa kanjeng Nabi teh junjunan urang sadayana wa sayyiduna Muhammad nu Abdullah kanjeng Nabi Muhammad teh putrana Abdullah putrana Abdullah ibni Abdul Muttalib putrana Abdul Muttalib wasmuhu Saibatul Hamdi humidati hisaluhu saniyah gitu ya mendina cek Mang Utai wa tayo rawi Mang Utai nah kanjeng Nabi Muhammad teh putrana Abdullah putrana Abdul Muttalib nami aslina teh Saibatul Ham kunaon dipasihan nami Saibatul Ham kumargi budi pekertina anu terpuji nah Abdul Muttalib teh soleh mang solehna ngan teu acan aya Islam da Islam menuju aya kanjeng Nabi nya lahir kan tetep anjeunna mah agama non sebetna Ibrahim nya sami kana sana Islam da Islam mah dieukana nuju kanjeng Nabi tapi masih kene sami terus urang teruskeun Ibni Hasim wasmuhu Amr bin Abdul Manaf wasmuhu Mughirah alladhi yantamiyal irtiqam lil ulhiyah tah Abdul Muttalib teh putrana Hasim nu nami aslina teh Amr putra Abdul Manaf nami aslina teh Abdul Manaf nya nami aslina teh Al-Mughirah anu ngaraih kadudukan itu penting. Jadi kanjeng Nabi mah turunan mencek urang mah Raden nya anu pentinggi. Terus Ibnu Qusay wasmuhu Mujammi'us Sumiya bi Qusayyin litaqasi fi biladi Qudu'atul Qasiyah Allah. Nah, Al-Mughirah putrana Qusay. Putrana Qusay nami aslina teh Muzammi dinamikeun Qusay teh lantaran pengembara Qusay mantap kanjeng Nabi ge nuju taacan janten Nabi pan berdagang ngembara ka negeri Sam ka Palestina kanjeng Nabi ge turunanna kitu Qusay teh pengembara bahkan sampai ka Qudua terus ila an a'adahu Allah ta'ala ila haramin muhtarimi fahamahima walaupun eta Qusay pengembara tapi tetep uih ka Mekah da turunan kanjeng Nabi mah sadaya lagi ngurus Ka'bah ras bihrin wasmuhu Quraisy mah Quraisy roiya jabaroi ulah Quraisy kade tak aya suka kuping Quraisy roiya jabaroi tapi Quraisy jadi roiya jabaroi ulah Quraisy tapi Quraisy tah Qusay teh putra Kilab nami asli nama Hakim putra Ka'ab putra Lu'ay putra Golib putra Fihir yang nu nami ahli anu Fihir teh anu nami asli nama Quraisy
Bahkan wa ilai tunsabu butunul Quraisyiyah. Tah sadayana non kabilah Quraisy teh tan margi dinamikeun Quraisy teh masih kena kakek moyang dan kanjeng Nabi. Quraisy teh mencek orang mas suku atau non bangsa lah, kalau orang mas Sunda gitu tah. Nuju di zaman kanjeng Nabi tadi sebab Quraisy teh ningali kakek moyangna kanjeng Nabi anu Nabi asal pihir Nabi asal Quraisy teras orang teras kananya. Teras Ibni Malik, Ibni Nador, Kinanah, Huzaimah, Mudrikah, dugi ka Ilyas. Teras Ilyas mah anu pertama anjeunna Ilyas masih kena eta, tapi sanes Nabi ieu nya otak nami Ilyas tadi cu Nabi opoy sae eta teh. Nah, kadinya pasti amang mah pasti ti amang namina. Amang mau ngertos. Tak Ilyas pertama anu pertama mencuk orang mah da ngorbankeun unta jeung sapi dina Ka'bah Ilyas. Terus kaituna Mudor putrana Nijar putrana Ma'ad putra Adnan. Tapi dinya Adnan tah anu di ieu mah mantap dina kitab-kitab anu dijelaskeun mah dugi ka Adnan, tapi Adnan sampai terputus sanes terputus nya meureun riwayatkeun ada terputus teu apaleun ke hanes teu apaleun jadi teu sahih meureunnya. Ka itu nama tah ila dabi'i Ismaila nisbatu wa muntamah. Entena nasab anu sarusna mah bermuara di Nabi Ismail anu bade disembelih teh. Ngan aya ieu kecap dina ieu nya dina akhir wikadon. Wa akrim bihi min nasabin taharatullah ta'ala min sipahil zahiliyah. Alangkah mulyana nasab nu tadi dijelaskeun ngetos disucikeun ku Allah tina perkawinan jahiliyah. Tah anu tadi teh Nabi Adam ka Nabi kasih ti Hawa heula terus ka Nabi Syed ti Adnan terus ka Abdullah ya Said Abdullah kan. Tah rentetan eta teh teu pernah kasentuh ku perkawinan jahiliyah. Naon disebutkeun perkawinan jahiliyah? Zaman jahiliyah mah ya 4 perkawinan. Anu disebutna pernikahan jahiliyah teh nu kahiji pernikahan awiladah. Awiladah mah sapertos ayeuna nya. Sapertos bade ngalamar seperti kita lah. Di zaman dia terus aya bahkan nasab-nasab kanjeng Nabi mah lebetna karena pernikahan awiladah. Aya deui dan nami lagi jahiliyah mah zaman kabodohan. Aya nu disebut pernikahan al-istibad. Eta mah lucu ya. Pernikahan jahiliyah. Nu ieu mah aya kieu misalna tos nikahnya istri jeung pamegat. Kumargi hoyong gaduh turunan nu sae anu kasep dijurungkeun ku suamina jung anjeun mah gaweul jeung itu. Di zaman jahiliyah tah. Sampai ke hayang keturunan nu sae dipasihkeun tah mangga nyangakeun istri abdi bade di eta tah nuju jahiliyah kitu. Saking hoyong keturunan nu sae zaman jahiliyah anu sebat pernikahan. Aya deui nu sebat pernikahan arod ai arod mah ieu lada bingung deh. Hiji istri tapi nikahna jeung 10 pamegat. Bayangkeun ke zaman jahiliyah. Untung aya kanjeng Nabi orangnya janten begitu dihapuskeun. Kacipta mun hiji istri bapana 10 lamun lahir ge kumaha budakna. Tah, di dina katerangan diterangkeun pernikahan jahiliyah nu sapertos kitu mah lamun misalna ke hamil da teu apal saha bapana da 10 giliran beureun. Tah anu nentukeun teh naon? Diundi. Zaman jahiliyah mah undi mata undian teh ade adab jahiliyah diundi saha dikocok. Terak Mang Ute misalnya wayana Mang Ute walaupun sekali nu minengna batur nah gitu. Aya deui disebut pernikahan
arrobah eta mah kaos ieu kaos PSK ayeuna nya hiji istri masang bendera mah sebetulnya anu ieu mangga sok bade diraosan nya dugi kangke hamil teh eta mah anu penentuna maberang matak baheula maberang teh wah agung mun di urang mah gageden da cek maberang ieu bapana ieu cenah nya kitu dipilih tah nasab-nasab anu tadi mah teu kasentuh ku pernikahan jahiliyah sapertos kitu kanjeng Nabi maka kaya tah ayeuna meureun turun temurun berenyang cerita tadi teh kanjeng Nabi pupus gaduh putrana da putra kanjeng Nabi mah nu pamegetna mas pupus di payun satacan kanjeng Nabi ya. Sapertos Ibrahim sapertos Qasim mantak gelar Abal Qasim bapana Qasim tapi tos pupus satos kanjeng kanjeng Nabi pupus ge anu nyisa mah model ruqyah tos parupus tah anu tos pupus kanjeng Nabi anu masih tersisa teh Siti Fatimah ya. Siti Fatimah nikahna sareng Ali bin Abu Thalib. Ali teh mun ibarat mah alokna kanjeng Nabi ditikahkeun ka putrana ya. Ieu teh aya hiji kisah lucu ya harus lucu tapi ieu teh motivasi. Kapungkur ya Siti Fatimah teh dan nabina putra Nabi ya. Nabina putra Nabi dipikahoyong ku sadayana. Bahkan Abu Bakar teh sempat bade ngalamar. Ngan ditolak ku Siti Fatimah teh. Teras aya deui nu ngalamar teh Umar kantos. Umar ngalamar ya saking ieu. Ali mah dugi ka minder da Ali mah pang sahabat nu pang miskinna atuh. Ali mah teu gadungna naon. Sayyidina Ali mah ngan pinterna leuwih ti sahabat nu sanes nya. Pan Ali mah cek kanjeng Nabi ge pintuna ilmu teh ti Ali. Wa Ali babuha ana madinatul ilm cek kanjeng Nabi. Wa Ali babuha cek kanjeng Nabi teh kan kaula rumahna ilmu tapi Ali pintuna. Sampai ka kitu kan Ali. Ali mah minder bade ngalamar Fatimah teh da isin teh gaduna naon anu ngalamar teh Abu Bakar, Umar, terus aya Abdurrahman bin Auf mah pangbeungarna sahabat teh duki minder Ali mah tapi namina jodoh da bogoh nama ka Ali Siti Fatimah teh nya. Tuh walaupun miskin matak ieu kajal barudak ulah minder lamun ieu nya ieu mah da jodoh mah teh ieu hanya tah ti Ali nya duriat Nabi mah Siti Fatimah sareng Sayyidina Ali gaduh putra namina Hasan sareng Husain. Tadi dia Husain ka dia Habib. Urang mah ningalina kanjeng Nabi nya. Komo di musuhan mah bisa disebut kategori musuhan Nabi. Tadi teh Nabi mah sampai ka nangis nyebatkeun ieu aya golongan teu ningali kaula teu hirup di zaman kaula cenah nya. Tapi mika cintana ka kaula sapertos aranjeun cek para sahabat. Mantak urang sadayana alhamdulillah janten naonnya umat kanjeng Nabi mah bahkan kanjeng Nabi waktu pupus ge ieu disebatkeun teh ummati. Mantak lamun urang teu maca sholawat seueur tara sholawat kacida teuing nya mantakna urang buktoskeun we salah hijina mika cinta ka kanjeng Nabi teh hiji ku seueur maca sholawat kaduana sapertos tadi teh lah urang ngaos bade di mana teh seueur pangaosan mun tiasa mah da umal dinten ngaos